Abah. Bapak hajat kata abdi wangsitna Bapak. Alhamdulillah. Tos keluar. Nuk acan keluar. Acis. Tadi jangan joget sih Bapak. Bapak pada ditagih ayeuna. Sami aduh bonus Bapak sesalaman. Hatur nuhun ya cap nuhun gitu naon Bapak nu penting silaturahmi tah kitunya Pak. Dina seni Sunda mah sadayana ge kitu. Dulu lah. Aduh, Bapak hajat tos BBD, tos naon cenah wangsi, alhamdulillah. Salajengna nu saresa kumaha ya keneh? Mangga diarantos atuh. Iya, sok. Hayang lagu naon saona teh mangga? Ibu-ibu nak atos acan ieu? Duka. Acan bener. Atas acan. Oh, dulu. Orang Cianjur. Aya keneh teh orang Cianjur. Mas Uwi. Orang Tauco. Kemana Garup Payun? Mana biaya tensi mangga sok. Naon deui Bapak laguna ieu? Dagang pindang aya di dieu mah. Kecewa aya. Dagang kangkung aya, pokona dagang ya Bapak aya namanya di dia mah Manawi we laku. Dagang sorang komo da eta utama teh nanggelis sales. Sales kalau banget coblak MC. Ayeuna mah urang harus bae panganten neng acan. Panganten beli bade. Tempuhan ieu mah panganten kedah we nya. Piragu teh sakeun mah. Satahun sakali ge henteu datang. Iya, momennya harus indah dong. Joget bareng-bareng duet, lebih indah. Iya. Hayang lagu naon panganten Manawi hayu. Buleun, pemanasan di paruleut gitu nya. Nah, neng buleun, ulah ka buleun atuh. Kumaha bade di Pasihan? Bade di Pasihan?